Kuliah cara orang mengawinkan wae kuasa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo pangasa Yai Mukadi Habar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukri ala jami'in ni'am li salamatina wa sa'adatina minad dunya ila yaumil mizan. Asyhadu alla ilaha illallahur rahmanul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi zawil imani wal islam. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin rahimakumullah, hakikat hirup di alam dunia ieu adalah ujian ti Allah. Allah parantos ngadamu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Anjeunna nyiptakeun hirup jeung nyiptakeun maot. Pangna hirup jeung maot diciptakeun ku Allah liyabluwakum. Allah rek nguji ka aranjeun. Ayyukum ahsanu amala. Saha di antara aranjeun nu panghadena amal. Janten catet ku sadayana hakikat hidup adalah ujian. Ari ujian aya dua. Hiji sesuai jeung kaharang hayang urang, nikmat, enak, bahagia sesuai we jeung karatag hate urang, Pak. Dua teu akur. Sadayana adalah termasuk hakikat hidup. Emot dina mayunanana dina syariat ajaran Islam mung dua solusi. Wedi mayunan hakikat hidup sebagai ujian ke diri pribadi urang, dina cara mayunanana mung aya dua. Hiji, Pak, mayunanana ku jalan urang sadayana syukur. Biasana bapak-bapak sadayana jalma syukur teh dua permasalahan. Hiji kenging nikmat, dua terhindar tina bahaya. Teu aya solusi nu katiluna, teh nu katiluna. We hiji kenging nikmat. Dua terhindar tina bahaya. Emot lamun nikmat tu katampi ti urang ka urang keur urang sadayana luar biasa, teu biasa. Sajabina urang sadayana ngawas alhamdulillah sareng anu sanesna.
disunatkan orang sujud syukur. Sajadtu syukralillah, sujud abdi karena syukur ke Allah. Carana enteng, Allahu Akbar, niat sujud syukur, bruk sujud. Awasanana mangga Pak sareng awasan sujud syukur bangan nu podok we sajadtu syukralillah. Teu apal eta mah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ge cakaci lah. Nu penting urang sadayana sujud syukur pas cengkat assalamualaikum teu kenging sagala nikmat sujud syukur. Lamun nikmat luar tiru biasa. Pamuda nikah beres akad di alus we brek sujud syukur. Bapak nuju mapah aya berita putra bapak ditampi testingna sok di Cihideung sujud syukur. Dawur saur sapalihna ulama mah sujud syukur bae kudu wudu kudu naon. Nu penting nikmat aya katampi ku urang sadayana baik berita tanah payun saja sanesa sujud syukur. Ulah ieu mangicep sujud syukur. Ulah nu luar tinu biasa. Emut Pak. Sakali deui dina waktu urang menghadapi hakikat hidup nu sesuai jeung tujuan urang. Sesuai jeung kertek urang. Bingah karena diri pribadi urang, cara mayunanana teh syukur. Pakewe ari syukur teh kedah kumaha kudu panjang deui sajam deui eta mah. Panjang deui. Talamun maka ujian anu menimpa diri pribadi urang teu akur jeung kahayang urang sabar. Teu aya solusi anu katiluna dina mayunan hakikat hidup teh hiji syukur dua sabar. Wa mayaskur fa inna ma yaskuru li nafsihi. Urang syukur jang urang lain jang batur. Urang sabar ge jang urang lain jang batur. Naon atuh ari anu disebat sabar? Ngarah tereh, Pak. Jatuh bangun, tos. Definisina tereh lah. Jadi tanpa musibah anu kena ka diri pribadi urang, hakikat ti Allah. Sakali kena ujian ka diri pribadi urang, musibah balai kasedih kaperih kaprihatinan khairihi wa syarrihi faminallah. Saya awan ti Gusti Allah, tapi ieu teh ti Gusti Allah hakikat. Ngan syariat bongan urang. Awas, sakali deui hakikat ti Allah syariat bongan urang. Anu syukur Pak tadi Allah Subhanahu wa taala Pak tos masihan resep kage ka urang sadayana. Walau ana ahlal qura amanu wa taqau lapatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Benar, la barakatim minas samai wal ard. Lamun maka penduduk kampung takwa. Naon definisi takwa lamun definisi anu berat apa hese ka artina nu pangentengna we. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, ngalaksanakeun parentah Allah lebihan larangan Allah. Urang parantos apal mana nu wajib, mana nu haram, mana nu makruh, mana nu sunat, mana nu mubah. Sabab urang teh sadayana kataklif ku hukum nu 5. Jelas
Saur Al-Ghazali bedan diulangi deui kantos didugikeun. Lamun jama ngalaksanakeun kewajiban ngan sakadar tetepna modal. Lamun jama ngalaksanakeun pasunatan nu sunat ka urang tibatieun kage urang. Lamun jama ancrub kana paharaman rugi na dagangan urang. Sabab hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah ulah nuduhkeun kami kana bisnis nu bisa nyalametkeun tina siksa anu pedih gitu. Tu'minuna billah, modal utama sadayana parantos gaduh iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina menghadapi roda-roda hidup takwa jadikeun kunci penyebab syukurna urang ka Gusti Allah. Insya Allah ku jalan urang sadayana takwa lapatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ardh. Kami bakal mukakeun kabarokahan ti langit jeung ti bumi. Lamun kabarokahan langit jeung bumi geus dibukakeun ku Gusti Allah, insya Allah urang hirup teh gemah ripah loh jinawi, senang, tenang, bahagia, sejuk, ya. Aman, tentrem. Moal seueur kasedih, moal seueur kapelih, moal seueur kaprihatinan. Kuncina takwa. Dua, tadi sabar. Emut catat ku urang sadayana. La yanzilul bala illa bidzunub. Moal turun balai kamu ka bumi ieu kecuali sabab dosa. Banjir. Sabaraha ratus korban, Pak. Longsor nu kalalajoan ayeuna we. Gempa bumi sareng sadayana. Tadi itu harol pasad fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Surah Ar-Rum ayat 41. Timbulna karuksakan di daratan jeung di lautan teh akibat perbuatan dosa manusia. Aku sakali di aku yen terjadi na balai, terjadi na karuksakan di muka bumi itu akibat dosa manusia. Jang jaman doraka peringatan, jang jama anu takwa ujian iman. Panosok ngobrol alhamdulillah Gusti Allah nguji ka abdi. Osok aya ngobrol gitu. Padahal si eta berjamaah ge tara. Eta nyebut ujian. Gusti tukang judi online nyebut Allah nguji ka abdi. Kok kepret ku aing teu pugus ya. Lamun aya musibah, aya kasedih, aya kapeurih, ulah sok nyebut ieu ujian ti Allah. Nah siksaan, nah peringatan, nah panggeuing. Utara salat nyebut ujian, sikat gitu ku aing sikat. Kepret. Yang siapa lain ujian. Siksaan digeungkeun ngara sadar. Ting sok sebala eta nyebat ujian padahal ka masjid si beungeut ge tara. Tas. Jadi timbulna balai kasedih, kapeurih, kaprihatinan ujian nu teu sesuai jeung kaayang urang. Longsor, banjir jeung sagala rupa yakinkeun ieu teh hakikat ti Allah syariat bongan urang akibat dosa urang sadayana. Nah, Allah dina sababaraha ayat Al-Qur'an parantos memperingati baheula pa negara Sabah
Duh eta negara Sabah teh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi Pak. Subur makmur teu aya dina kakurangan, aman tentrem Pak. Tak kapungkur teh di negara Sabah teh aya gunung dua Pak. Teras aya bendungan nu disebut bendungan Maghrib. Alhamdulillah penduduk Sabah subur, Sabah perairanana hebat Pak. Lila-lila nya Pak, lila-lila jika diurang we aya bendungan, aya cai ngocor itu ieu teh diangge rekreasi. Tuluy diangge hiburan, diangge kamaksiatan, diangge kadorakaan. Pa'a rodu nu tadina subur makmur gemah ripah loh jinawi teh ayeuna mah maranehanana ngabalieur dina tuntunan Allah sareng tuntunan Rasul. Mimiti teu daek berjamaah, teu daek salat, loba kamaksiatan, loba kadorakaan dina eta bendungan teh Pak. Anu akhirna arsalna alaihim sayral arim. Kami ngutus ka penduduk Sabah teh hancurna bendungan Maghrib. Anu tadina tanah subur sareng anu sanesna negara na hancur, bah terjadi besar. Nu asalna subur makmur teh ayeuna mah di papelakanana ge geus robah. Nu asalna nikmat jadi pahit jeung itu ieu. Apa penyebabna? Pa'a rodu ngabalieur dina tuntunan Allah jeung Rasul, ngabalieur dina tuntunan ulama. Kadang-kadang ustad para kiai teh dakwah teh sakapeung dilalajoan wungkul, padahal aya ancaman lamun geus lari ti ulama barokah kasab moal aya, katenangan batin moal aya, malah anu aya kasedih kaperih kaprihatinan ujian cobaan nu sulit neangan solusi jalan keluarna. Nu paling dipikapaur lamun geus lari ti ulama, geus ngabalieur dina tuntunan ulama, berarti tuntunan Allah jeung Rasul nu neraskeunana para ulama geus saduka bakal naon. Nu pang dipikapaurna dicabut nur kasolehanana, dicabut cahaya keimananana, maot teu kacanak iman Islam Pak. Akibat a'radnya Pak, a'radu ngabalieur Pak. Tu ieu teh ku Allah parantos didugikeun. Subur makmur ngabalieur dina tuntunan agama, akhirna akibat patadu terjadi karasa ku dirina. Contoh ayeuna lah di Aceh nya Pak, di anu mangga sabaraha korban jiwa harta dabongan kaina dituaran, tanahna digalian, eusi tanah dicarana keur pribadi, nu akhirna geus terjadi musibah kieu saha nu tanggung jawab Pak. Tah ieu teh urang ulah ngan sakadar lalajo ti wungkul, tapi kudu dihayati, diperingati, dielingkeun ka diri urang ieu kumaha. Mengpencan kata siknya Pak. Terus siapa tahu ku Allah akibat dosa terjadi. Tah dulu urang mudah-mudahan anu aya di ditu nya Pak disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, emut dina surah An-Nahl diterangkeun. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan. Kanat aminatan mutmainnah ya'ti rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun.
Allah ngajadikeun perumpamaan Pak hiji daerah kanat aminatan mutmainnah. Duh Gusti eta daerah teh bukti Pak ahli penduduk kampung teh aman, tentrem, tenang, senang, bahagia Pak. Ya'ti rizquha min kulli makan. Ya'ti rizquha rogoda min kulli makan. Gusti penghasilan rizki na ekonomi na teh nyaan pasubur makmur. Malah dina tiap tempat ngahasilkeun baik tanaman atau napi isi nu aya di dalam tanah ieu. Bakat kuges dipuk-pruk ku kasenangan, dipuk-pruk ku katenangan, subur makmur, akhirna lupa kana nikmat Allah. Pakaparot bi an'umillah. Tuluy penduduk kampung eta teh kupur kana nikmat Allah. Ku dipuk-pruk teuing ku kasenangan, katenangan, da pendudukna ibadah ka Allah, takwa ka Gusti Allah. Akhirna hilap kupur kana nikmat Allah. Naon akibat tina kupur kana nikmat Allah teh? Fa'adzaqa Allah libasal ju' wal khauf. Kehidupan mereka teh diselimuti ku pakaian ketakutan, pakaian kelaparan. Bima kanu yasnaun akibat dosa nu diperbuat ku diri. Pak, duh repeh ditaras. Pak, sabaraha tahun urang merdeka teh? 80 sabaraha Pak? Saki-akinya. Gusti geus aki-aki mah tinggal menikmati hasil gawe nu keur ngoranya Pak. Merdeka Gusti. Ari penduduk Indonesia ayeuna mawadah, sakinah, tumakninah, tenang, senang teu? Atawa diselimuti ku pakaian kelaparan jeung ketakutan? Jagakeun Pak. Sok tuna motor wate sisi jalan. Kira-kira nu boga motor laek sare moal. Kira-kira ieu mah. Gusti, curanmor hampir di mana-mana ya Pak. Pencurian hampir di mana-mana. Pembego jeung sagala rupa. Jigana warga negara Indonesia nya hampir dina umumna aya teh keur diselimuti ku pakaian ketakutan. Komodo terjadi bencana mah Pak. Gusti. Di Jakarta nu beunghar geus teu wanian Pak kaluar jalan-jalan make perhiasan reuncem. Penjahat geus nutur-nuturnya Pak. Allah pada mah perhiasan perak tuluy disipuh jigali jiga emas jadi gaya gitu. Geus Pak. Libasal jual khauf keur menyelimuti penduduk Indonesia di nagari besarna. Pakaian ketakutan jeung pakaian kelaparan. Kenapa? Bima kanu yasnaun akibat dosa. Terutama dosa-dosa nu ngatur negara. Cenah ayeuna cenah gimana abdi mah teu milu menyelidiki. Teu aya hiji instansi di Indonesia nu teu kasusupan ku bangsat. Cenah ieu mah. Malah departemen agama sana pangjebrogna atuh duit haji ge Gusti pika duit haji ge di paraling nu rek ibadah teh reres ngan lamun aya urusan-urusan gede di jerona aya korupsi lamun aya hubungan jeung aparat hese Pak. Tapi ka ayeuna pan teu dina naon.
masalah korupsi di Pertamina jempling we. Masalah haji jemplingnya asa teu aya tuluy-na. Terus saya ulang ngobrol babeta. Nu penting sakali di nu penting terjadina penduduk negara diselimuti ku pakaian kelaparan jeung ketakutan teh bima kanu yasnaun akibat dosa. Tah, lamun ieu terjadi jang jalma anu takwa ya Allah nguji ka dirina. Ari geus datang siksa mah geus datang kabalerangan ngan jalma nu ahli ibadah ahli takwa mah disebut ujian, jang jalma nu doraka peringatan atawa siksa atawa panggeuing ka dirina ngarageuwat insaf ulah doraka wae. Kade euy nu taraka masjid mah ulah sok nyebut Allah nguji ka saya. Sebel aing ngomongnya mah eta ka Bandunganan. Allah nguji ka saya salat getar aja sok belang betul. Nah ieu teh geus urang mah urang kieu we lah ulah sok nyebut kitu nya Allah keur memperingati kana dosa urang. Sabab da teu aya nu suci Pak iwati Nabi sareng Rasul ya. Akui eta teh sabab dosa urang sadayana. Kembali nalika aya ujian nu teu sesuai jeung kahayang urang akukeun hakikat ti Allah syariat akibat dosa urang jeung akukeun ku urang ieu teh peringatan yang urang lain ujian. Allah nguji kana keimanan urang lain. Sok sanajan abdi ngobrol tadi hidup adalah hakikat ujian ti Gusti bisi kaasup urang sombong. Allah nguji ka diri pribadi urang. Lamun urang ngobrol kitu berarti geus ngumumkeun kalau yen urang teh ahli ibadah jalma takwa. Alaisa jahannam maswan lil mutakabirin. Nah lain nari ka jahanam teh pentepaten jang jalma-jalma anu takabur. Malah Allah tos ngancam, Rasul tos ngancam kan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibarin. Moal asup ka surga, moal waka diasupkeun ka surga, jalma nu adina hatena aya saeutik rasa takabur. Bapak make ali panghadena ceuk bapak, wah aing panghadena geus moal waka asup ka surga sia. Maka make baju asa panggayana geus moal waka diasupkeun ka surga. Dina bab naon wae aya saeutik rasa takabur laya dukhulul jannah. Lain moal asup ka surga, moal waka diasupkeun ka surga. Matak terjadi ujian musibah ka urang teh akukeun ieu teh akibat dosa urang. Allah lain Allah nguji kaimanan urang lieu. Allah memperingati ka urang tina sabab dosa urang sadaya. Nah kieu Pak kedah urang teh kedah kieu. Moal sapati-pati Allah marentahkeun sesuatu lamun teu aya anu manfaat padilah nu ageng kage urang. Moal Allah ngalarang sesuatu lamun teu aya akibat fatal nu bakal terjadi kana kahirupan urang. Tah eta teh kedah aya dina manah urang teh. Pak aja. Moal sapati-pati Allah ngalarang sesuatu lamun teu aya akibat fatal ke diri pribadi urang. Matak sakali deui sabar. Tampi ieu musibah teh ti Gusti hakikat. Dua, yakinkeun ieu musibah nu terjadi ka diri pribadi urang teh akibat dosa urang. Jadi nampak teh ulangan sakadar pabungkul jatuh bangun. Gusti ieu musibah tos sok doa geus kitu bangun kumaha sangkan eta musibah nu kena ka diri pribadi urang teh enggal teu ayana ka diri urang. Contoh urang rieup teu damang tampi
ieu panyawat teh ti Gusti, ieu panyawat teh ti Gusti, hakikat bongan urang, bongan dahar cabe nyeri beuteung. Tah kitunya Pak. Sakali tampi ieu teh ti Allah bongan urang, geus kitu berobat. Ulah napi ieu teh ti Gusti Allah tuluy cicing teh berobat, eta mah lain sabar konyol. Nu sabar mah jatuh bangun tampi ieu ti Allah sabab dosa urang tos kitu berusaha urang bangun deui panyawat musibah kasedih kaperih nu aya ti diri pribadi urang teh sing teu aya ti diri pribadi urang. Da sagala ge pa sagala kudu aya pedomanana kan. Keur urang menuju kana katakwaan jeung kasobaran aya buku pedomanana. Aya pedomanana. Mana? Al-Qur'an wal hadis. Rata buku pedoman hidup disebut Dusturul Hayat li Jami'il Muslimin. Teu dusturu tasniah asalna dusturoni diidopatkeun dibuang nuna jadi Dusturul Hayat li Jami'il Muslimin. Pedoman hidup keur sakamuna kaum muslimin. Jadi hirup urang teh ulah lesot tina pedoman. Tidinya kaluar ijma la tajtamiu ummati fi dhalalah. Didinya kaluar kias pak tabiru ya ulil absor. Jadi Quran hadis ijma kias teh sadayana nyadak tina dalil Al-Qur'an keneh. Quran hadis ijma kias. Sawios urang contohan. Geus ari ijma mah sepakat ulama. Bapak moe pare tos panen. Teras bapak ngobrol ka pembantu, bapak teh tungguan pare bisi ku hayam. Torojo teh meri aya 200 magebahkeun ulah. Tak jawab atuh. Gebahkeun ulah. Tidak ada perintah, Pak. Torojo japati. Ngan anu nungguan hayam, nungguan pare hideng. Aya meri sarombongan digebahkeun dikiaskeun kana hayam sabab aya elat anu sarua beukieun pare. Jadi zaman nu teu percaya kana kias masalah teh. Teu percaya kana kias nitah moe pare ka pembantuna tungguan pare bisi ku hayam torojo meri 200 sikeun diantep we. Dununganana datang ieu pare beak. Kunaon ku meri? Nah teu digebahkeun teu aya perintah. Parentahna tungguan pare bisi ku hayam. Tak kitu Pak ulama mah hebatnya. Jadi aya kias sabab aya elat nu sarua. Beuki pare aya japati gebahkeun aya doma gebahkeun da beukieun. Pak ngarepe Pak lamun bapak rek salat lohor asar magrib eta lohor asar we. Nu jadi pedoman naon? Tuh sok salat repe. Nu jadi pedoman naon? Bade salat lohor nu jadi pedoman? Jam Pak? Padan poe? Jam. Ari jam geus jam 12 geus waktuna lohornya. Ari padan poe masih kene bebetan can kakulon can tengah-tengah. Cik lamun terjadi tabrakan antara jam jeung padan poe, mending mundurkeun padan poe, mending mundurkeun jam majukeun padan poe. Ada Pak? Mending nu mana? Padan poe dipajukeun jam dipundurkeun. Nu jadi pedoman asli matahari lamun jam teu akur jeung panan poe ulah sok panan poe dipundurkeun da eta mah pedoman. Jam ulah panan poe dipajukeun, jam kudu dipundurkeun pedoman muarobah nepi ka poe kiamat. Pak
Pak Bapak meser kopiah jadi pedoman naon pastakanya Pak terus meser kopiah teh dicobaan da apa nomerna Bapak nomor genep kopiah datang ka imah teh Gusti sereg cik mending mapas mastaka mending ngagentoskeun kopiah mending mana Pak lah mending mana Pak mastaka mah pedoman teu meunang robah Pak kopiah nu kudu ditukerkeun ulah ieu kopiah sareng tuluy datang ka eta pangmapaskeun ieu salah pedoman nepi ka poe kiamat moal robah ibu-ibu rek meuli kawai kutang BH nu jadi pedoman lain susu di tukang nepi ka hareup ya Pak Gusti oh da piraku ari nyobaan hutang di toko oh daerah tuh kudu mukana naon ya Pak anu akhirna meser BH dicobaan logor teuing cik mending ngompa susu mending ngagentoskeun BH mending mana Pak narepeh ngarang mejeuna di kompas susu ulah pedoman tukerkeun BH kadu leutik pedoman teu meunang robah nah dina menghadapi hakikat hidup lamun sesuai jeung kahayang sakali deui sesuai jeung kahayang nikmat enak syukur lamun teu akur jeung kahayang sedih perih sobar teu aya solusi nu katiluna ulah datang ka dukun Gusti keur sedih teh datang ka dukun deui ger amplopna kudu gede deui Gusti ger teh papatahna teh teu akur jeung agama deui kudu puasa 3 poe 3 peuting eueuh deuleu puasa wisol 3 poe 3 peuting angger tu puasa mah ti mimiti biji lepajar nepi ka surupanan geus sok dileuwihan puasa dukun ieu mah gas tadi dia bapak-bapak jadi kangge bayunan hakikat hirup urang sadayana nu mangrupakeun ujian keur urang sadayana urang gaduh pedoman Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas sebagai pedoman urang sadayana. Kade lamun aya kalakuan urang, ucapan urang, tindakan urang teu sesuai jeung pedoman ulah sok dicocok-cocok tuluy pedoman di loba. Eleh. Geser nu lain pedoman kudu eleh. Robah. Ulah juga diskusi na TV ger jadi lu bener jadi nu teu bener jadi bener Pak. Saha nu pang pinterna ngomong. Geus pugu ieu teh kieu ger kieu. Yang ayeuna mah sok dihese-hese di jelema teh nya. Nanyakeun ijazah asli ger loba ngomong panati tempokeun da teu hese atuh. Dia loba duit segala rupa keluar situasi teu aleucreug nya Pak. Tas kembali hakikat hidup adalah ujian ti Gusti ujian pasti dua nu sae syukur nu awon sobar nu disebat sobar teh nampi naon anu terjadi ka dieu urang hakikat ti Allah syariat pongan urang geus kitu kumaha carana urang sangkan eta musibah teu aya ka diri pribadi urang ulah dugikeun ka hirup konyol da aing gering ti Allah ieu geus kumaha Allah we teh Jabariyah mun teu salah Wede aya Jabariyah hirup kumaha Allah aya Qadariyah hirup kumaha urang Allah teu pepilueun Jabariyah mah hirup kumaha Allah nongtot leho ge da ditongtotkeun ku Allah ulah disusut geus antep kitu tadi dia urang mah ahlu sunnah wal yakin
awan sae nu terjadi ka diri pribadi hakikati Allah ngan emut syariat dan bongan urang ya Pak pangna nyeri beuteung dahar cabe pangna urang boga panyakit kieu mungkin karakuran urang kieu pangna anu tetep salahkeun diri pribadi urang layan jilu bala ila bidudub teu moal turun balai kecuali sabab dosa Pak insyaallah lamun urang sadayana menghadapi hakikat hidup sebagai ujian ti Gusti Allah solusi ngan dua laksanakeun ku urang sesuai jeung pedoman hirup urang sadayana insyaallah hirup urang bakal aya dina kalulusan ulah sok seueur masalah-masalah kacampuran jeung ajaran Hindu jeung nu sejenna nu akhirna beuki reuweuh oke kadituna bakal terjadi niat urang anu hade dicampuran jeung masalah-masalah nu teu sesuai sareng agama yakinkeun ku urang sadayana Al-Qur'an wal hadis dusturul hayat li jami'il muslimin Quran jeung hadis pedoman hidup keur sakabeh kaum muslimin sumber hukum dina setiap hukum insyaallah Quran jeung hadis mah moal eta moal robah nepi ka poe kiamah beda jeung hukum meunang nyieun jelema hukum meunang nyieun jelema jiga sama loncong Pak ayeuna nikmat diisukeun haseum GBHN 5 tahun sakali robah tak lamun hayang bener hirup mending kembali karena hukum Allah lain Pancasila sumber hukum dina setiap hukum malah aya nu pidato ngareunah alhamdulillah Islam ngadukung Pancasila goblok sia mah ngomong ari nu kadukung mah tang paneurina datangna Quran hadis geus ti heula lain Islam ngadukung Pancasila Pancasila ngadukung Islam sebel aing masuk ngomong teh dibalikeun setiap agama benar salah can titik kakara koma setiap agama benar menurut pengakuan nu boga agamana lamun urang ngobrol setiap agama benar bisa murtad coplok iman Islam berarti ngabenerkeun agama anu sejen sedengkeun keyakinan urang mah inna dina indallahil Islam jamaah agama nu bener teh nu dipikarido ku Allah Islam salian ti eta teu kada ulah sok nyebut setiap agama benar nu bener mah Islam sabab ti zaman Nabi Adam nepi ka Nabi Muhammad Allah teu nurunkeun agama kecuali Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu jamanu neangan agama salian ti Islam geus moal ditarima ku Allah bakal rugi la tamutuna illa wa antum muslimun ieu sekaloh nya Pak ulah maut kecuali netepan iman Islam jadi agama yang bener Islam salianti Islam cek urang teu bener teu dipikarido ku Gusti milih salianti Islam mah bakal rugi bakal ditarima bakal cilaka tah bahasa teh bahasa hati-hati sabab aya murtad menurut ucapan aya murtad pagawean aya murtad patekadan menyebut setiap agama benar murtad si eta coplok iman Islamna berarti ngabenerkeun agama nu teu dibenerkeun ku Gusti kecuali eta koma atawa can titik setiap agama benar menurut pendapat pengikutna masing nu bener cek Allah mah Islam wungkul ulah lami teuing kedepan masih kedeteatan sehat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masihan kakiatan dina menghadapi hakikat hirup urang ayeuna oke mudah-mudahan wasilah urang ngawas ieu Allah netepkeun iman Islam urang singkat candak dugi ka maot wasilah pangaosan ieu mudah-mudahan janten wasilah dihapunten dosa per dosa urang dosa per dosa ibu rama urang sadayana dosa per dosa turuna urang sadayana melalui
pangaosan wasilah pangaosan ieu mudah-mudahan Allah maparinan widi ka Rasulullah kangge nyapaatan urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang ayam sehat.